gitu. Balina terus. Nah, walaupun ada berganti hilang yang nyawer teh, ada deui kita nu anyar walaupun gitu kan selamanya diandeurkeun jeung beda rasana uang teh. Uang tina hasil live TikTok pamerian ti batur jeung hasil tina video uang tina FB teh beda rasana. Ajang kieu bah di nu TikTok mah. Nge-live WD BH. Coba di nu Facebook, bledak geus 86 juta aing mun pingsan gitu. Masa malah langsung beli sapi, langsung nyumbang ka panti, ka barudak yatim, gaji pertama maman teu gaji pertama gede teu nu poya-poya teu bagi meuli sapi ada yang kurban saumur-umur tara pernah kurban. Aku langsung beli tiap sapi. gajian ge ayeuna era gede ke TikTok saudara. Alhamdulillah. Sabab aya hak orang lain. Ah gitu. Kurang di Tah dangukeun di sia teh. sodako ulah kanu jauh-jauh kan Kanu deket. Matak abah ayeuna marek ieu nya. Marek meuli rokok jang abah. Tanya.